Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari. Kumaha dararamang palawargi sadayana wilujeng buburan siamnya hapunten tina samudaya kalepatan boh pilih aya ucap lampah paripola simkuring anu ngejantenkeun dosa mugia jemar pangapuntenna ti palawargi sadayana khususna anu gantung dangueun nya ngantosan dongeng anu dipedar ku simkuring sami simkuring oge saleresna mah nuju ngantosan update-anana tah daripada urang teu ngadongeng deui taya dongeng deui atuh urang selang ku dongeng-dongeng kapungkur palawarginya dongeng zaman simkuring nuju SD harita teh kirang langkung tahun 80 dugi ka tahun 85an di dongeng teh simkuring ngupingkeun dina radio anu dicanakeun ku kersana almarhum Mang Barna nya mugia kersana Mang Barna anu kantos ngadongengkeun ieu dongeng oge pengarangna Bapak E Sukandar nya dikarang kirang langkung tahun 60-an sing aya dina kabagjaan sing aya dina panang tayungan Allah dijantenkeun kuburna sebagai iliyin taman-taman surga amin ya Allah ya robbal alamin kumargi da ngahibur tehnya salah sawios ibadah palawargi seueur pisan kenangan-kenangan dina dongeng ieu tehnya salianti memang nguping nuju alit pisan dina kayaan alam masih benten kulawargi masih araya nini akinya mugi waritos daya dikieuna ieu mah etang-etang janten ubar katineung we palawargi khususna ieu mah dongengna versi simkuring versi 2024 nya mugi asing biasa janten hiburan oge dina ieu karya teh masyaallah seueur pisan hikmah-hikmah kahirupan anu mana memang di alam dunia mah tempat kasusah tempat kabingung tempat kapeurih tempat masalah namun dina ieu dongeng setiap masalah setiap kabingung setiap pacogregan sareng papada teh tiasa rengse masyaallah nya anu asalna musuh janten sobat malah janten babarayaan tah kitu hikmahna teh mugia sing tiasa kapetik hasil kala buahna kurang sadayana ieu mangrupikeun carita anu munggaran dina jejer carita anu judulna Gumilar karya Bapak E Sukandar. Kumaha carita anu salajengna dina ieu carita Gumilar teh ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng gade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di-subscribe supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Oge anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten hiburan anu ngarencangan setiap aktivitas palawargi sadayana nya di mana we ayana anu nuju masak ngagegerohna nya nuju nyupiran di perjalanan atanapi kumlah di mana wae ayana mugia sing janten hiburan oge janten ubar katineung palawargi sadayana oge ulah hilap di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun mugi ya wasilah palawargi anu kersa nge-share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui itu aya sequel nadanya Gumilar diteraskeun ku Ruyung Kawung diteraskeun ku Si Buntung Jago Tutugan teras Jaka Santang teras Kujang Pusaka mugi ya sing tiasa kaguar sadayana videoana ti palawargi sadayana amin ya Allah ya robbal alamin supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu jejer carita Gumilar mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
panto imah dibuka ti jero, lain-lain acan mangrupa imah, ieu mah isedue gedena saeutik ti saung huma. Disebut imah soteh pedahwe sakuriling na buni ditutupan ku anyaman awi anu diselapan kudang daunan minang kabilikna. Pantona atunya kitu kene, anyaman awi carang ditutup kudang daunan kene, tambah ulah bolongor teuing we meureun, ih estuning sanyana eta teh. Da sanajan ge buni angin mah teu buru ngabulubus ka jero. Pecenghul nu muka panto teh keluar, sanajan nya panon poe geus rada luhur oge, tapi didinya mah tacan karasa panasna. Kawantu sakurilingna masih keneh loba tatangkalan gelede, turug-turug sasat di gunung Talaga Bodas. Jadi hawa teh sanajan geus beurang oge masih karasa tiris. Angin gunung nyecep nyiwitan kulit, teu heran anu kaluar teh bari diharudum sarung nyamperkeun durukan nu ngeulun haseupna. Maklum dibontotan ku kai nu gedena meh sagede pingping. Pek manehna kurah koreh kana hunyudan lembu. Tadi peuting mubui sampe dina lebu panas, korehel kapanggih, geus asak malah semu-semu tutung. Sabada dikepruk-kepruk di picenan lebuna, bubui sampe garing semoga aleun teh dihuapkeun. Di dahar tuluy digayem mending ngaduruk-duk. Bari tuluy ngeureuh nyentulan bubui sampe teh panonna mah teu reureuna teu pruhaina durukan nu dihihidan ku hiliwirna angin pagunungan. Sakedeung-sakedeung ngareretan kakenca kakatuweunana, tuweuh deui nu ka tembok iwal ti rungkun-rungkun nu pating jarumpluk. Beh tengah nating jilegedeg kai leuweung nu satangkep gedena. Bangun nu geuman naker. Memang manehna didinyana teh nyorangan, ngadon nyaung-nyaung keur ngerem pakasaban sapopoe pikeun nyumbang nyambung kahirupan nungan kadua pamajikanana. Itu we pagaweanana teh disaprak ditinggalkeun kudu jadi bapana lantaran unggah balewatan. Unggah balewatangan teh dibui bala warginya. Pamirsa sadayana ngaranna teh Asmita, umurna tacan kolot-kolot teuing, kitu we meureunnan aya kana 35 tahunan mah. Tapi kulantaran salilana hirup ngaranapan kasusah da puguh jalma taya kaboga, sangsara saneng-nengna sigana teh menika cida kolotna, bukna geus mimiti bodas, roman beungeutna katempo kiru, pinuh ku burat-burat anu nandakeun yen salawasna ngarandapan tekenan batin. Ari matuhna nyaeta di hiji lemur anu ngaranna Kampung Cicapar. Hirup kadua pamajikan anu mangsa harita keur bureuyeung ka kandungan 7 bulan. Geus ngadua kalian jeung ayeuna manehna boga budak teh ngan hanjakal, si Cikal mah teu panjang umurna. Dina umur 2 bulan geus miheulaan manten dipunut kuno kagungan. Bubragna kalam dunia teh ngan saukur nembongan we hungkul. Anu saterusna ninggalkeun gurat-gurat kapeurih jeung kasedih nu hese pisan dipupusna. Ari lantaran pangna maot teh nu jadi jalana mah teu bisa kasusuan kudu jadi indungna. Cisusuna saat terbijil sakeclak-keclak acan lir sumur kakatigaan. Halodong kakatiga teh nya mangsa katiga teh halodong. Puguh indungna sorangan langka pisan kararaban ku kadaharan nu samistina, keur mah ceuk paribasana dahar sore henteu isu, turug-turug nu di dahar nangan ukur kulub sampe atawa hui boleh. Ayeuna sanggeus pamajikanana bureuyeung deui, Asmita teu wudu banting tulang, teu sirikna suku dijieun hulu. Hulu dijieun suku teh sanyana pikeun mapag budak anu deuk lahir. Ngarasa bang baungeun kuno geus-geus nu jadi marga lantaran pangna anakna teulana ngumbara di alam dunia teh saking kunaon. Puguh hirup sagala putpot teu bisa maraban anak pamajikan. Anu temahna cisusuna jadi saat ngoletrak, sasat jadi korban kamalaratan.
Heretpakeun pungsat bahan sagala temahi sagala kurang. Asmita nutita tadi cinlu kareupeun durukan bari ngagayem bubui sampe jung manehna cengkat hek bontot kai nuruhai teh dikusruk-kusruk sinaparem bus kasaung nyokot bedog gidi ini kaleuweung gedok nutuhan dahan kai pisuluheun. Beres menang satanggunganeun raketek di talian ku tali tina awi bawana regeyeng ditanggung kalebak muru kalemurna nyaeta kampung Cicapar. Satepina ka imah gubrag suluh teh diecagkeun diteuneun di pipir imah dientep dihijikeun jeung baturna nu geus jadi sababaraha tanggungan jualeun engke ka kota. Dikumpulkeun heula meureunnan minangka mah cengcelengan. Nyi Esi nyaeta pamajikanana nu harita keur kepah-kepoh niupan hau ngagentak mukakeun panto dapur ret kasalakina keur nyusutan kesang ku sarungna awakna buligir herang semu tutung balas kapoe ka ibunan lantaran kampretna teu dipake dibulen ku sarungna. Ele akang geus datang geuning. Duh, kumahanya mangkaning liwetna can asa kieu teh. Ceuk Nyi Esih bari ngelok di ka dapur, kojengkang nyokot cangkir seng, cur di eusian ci teh panas, sok diteundeun dina palupuh. Asmita nuturkeun ka dapur, gek diuk si dengdang bari ngageberan awakna kudu dukuy. Kop kana cangkir ci ente, regot diinum bangun nikmatna keraanan. Kawan tu atuh sakitu hanaang mentas lumaku jauh ngamah jalanan jak mudun bari nanggung suluh. Kira-kira nak kabangkat areng teh Kang? Nyi Esih nanya, "Page itu meureun Esih?" Nah kitu. Asmita malik nanya ka pamajikanana. Atuh da isukan mah geus teu boga liweuteun. Tarasi deui beak peles minyak tanah minyak kalapa ge kararosong ieu teh Kang. Palon Nyi Esih bari ngareret kana galar. Atuh suluh we sukan mah urang jualnya. Aya meureun genep tanggungan mah da lamun teu kagok beurang masih kena akang teh init. Ceuk Asmita bari nempo kana kastrol nu geus teu diseuneuan. Tinggal dipanasan we meueusan kuruhak lantaran liwetna mah geus asak. Atuh saha nu dek pimeulieunana puguh geus beurang ari lain dek dijual ka si babah gondok mah. Nyi Esih kituna teh bari nyait kastrol, kop kana bungkusan peda, sanggeus ngaguarkeun ruhak peda teh dibeuleuh. Puguh we seungitna meuni nyambuang matak hayang gerak kop dahar. Nyaeta sok murah pisan ka si babah gondok mah. Maksudnya lamun teu laku dinangka pait mah teh dibawa ka Cihuni sugan aya leuwihna keur meuli kolor akang. Ceuk Asmita bari neureuyan cidu abi tak meudeunan ku beuleum peda. Har, nah dek dibawa kabeh kitu suluna teh Kang? Nyi Esih jongjon mulak-malik peda. Kagok udah sih dibawa saware-saware mah moal cumpon dipake barang beuli. Deun baelah. Tuna karayap dapon bisa kajual kabeh. Nya kuring ge geus teu boga kutang ieu teh Kang. Ieu geura meuni geus dekil kieu. Rek diseuseuh hoream ah. Eueuh keur salin. Ceuk Nyi Esih bari nemongkeun kutangna anu hideung jeung dekil jebarang sak deui palawarginya. Nyangke bae lamun akang geus payu dagang areng sakalian urang meuli samping deui. Kapan geus tere orokan apa urang teh kudu boga salin meureun. Dijawab kitu teh Nyi Esih teu ngomong deui, ompay kana piring seng, song beuleum peda teh diwadahan. Kop deui kana boboko sangu tuluy ngakeliwet. Teu lila ieu salaki pamajikan teh geus ting camuil dalahar. Deungeuna karo beuleum peda jeung sambal tarasi lalapna kepoan roay katinggalina meuni siga nu narik mateunak. Bari ngararasakeun beuteung nu tos dieusian, Asmita nyarane kana bilik. Sanajan daharna teu diteteg oge, eurapna mah teu wudu we mani eureuleuan. Tara saban poe dahar ti beurang teh da biasana mah sok geus burit we.
Hari isuk-isuk atawa tengah poe masuk diganjel ku kulub sampe atawa boleh. Tina ngarasakeun nikmatna tas dahar. Antukna manehna ingeteun deui kana nasib nu karandapan harita. Pikirna lamun seug sore isuk bisa ngalakonan dahar saperti kitu. Tada teuing sugemana. Ari ayeuna aya isuk manggih sorena kudu nongkrong nya kitu deui sabalikna. Leng tungtungna jadi ngahuleng nyosok jero beuki antep nyaliksik nasib dirina. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa dilenyepang dikotek tak marga lantarana bruh breh narembongan. Nu jadi sabab nama manehna teh ditinggalkeun ku nu jadi bapana masih seger dina ingetanana hiji kajadian nu moal bisa dipopohokeun saumur-umur. Asa cikeneh pisan sok padahal geus aya kana 5 tauna. Harita bapana dirareyeng ku sababaraha upas digusur satengah dipaksa dijieun babandan dibawa ka kota Garut bari teu pira mimitina mah. Dina hiji poe kalemburna kadatangan ku ponggawa desa anu dijejeran ku tua kampung ngabejaan yen engke poe Ahad bakal kadatangan Kanjeng Tuan Residen jeung para menak ti kota urek ngadon mancakrama kaleuweung nu aya di Gunung Talaga Bodas sakalian rek ngadongdon kawa. Sakur lemur nu kaliwatan kudu mapag malah lalaki nama kabeh kudu milu ngiring bari ngebantuan mang mawakeun cacandakan saterusna ngoyod sabab rek terus moro. Harita diparentahkeun jalan-jalan ronda anu bakal kaliwatan kudu dibersihan, imah-imah kudu dikapur, atuh ditungtung lemur kudu make kaca-kaca wilujeng sumping, cindekna mah lemur teh kudu dibebetek di papaesan. Caturkeun dina poe Ahadna teu sirikna kabeh pangeussi lemur cicapar teh kolot budak awewe lalaki geus ngabeng-bereng di sisi jalan liliwatan ka Talaga Bodas. Tukang dagang, tukang buburuhun, tukang tani poe eta mahcul kana pagaweanana kudu nyambut tamu agung. Lamun aya nu teu datang teh dianggap jalma bahula ka menak teu satia satuhu ka nagara baha ka wakilna raja. Mangsal hapi hiji kolot tengah tuwuh disubuh keneh geus manco sisi jalan bareng jeung anakna nu lalaki nyaeta Asmita katut pamajikanana Nyi Esi. Kasebut pangheulana bubuhan imah namapan sisi jalan. Geus kitu we tariking cilaka atawa memang geus dikersakeun kitu kunu Maha Kawasa yen mangsal hapi kudu ngarandapan hiji kajadian anu teu disangka-sangka ti tadina. Barang geus rada beurang tamu agung teh tacan datang kene. Ana jorojoy teh mangsal hapi make boga pikiran hayang babakti kamena umangkeuh dina hatena mah hayang kasebut jalma nu satia satuhu ka pangagu. Ceuk pamikirna meureun lamun menak-menak teh dipupundutan duwegan dadakan piraku teu bungaheun eukeur mah ngarasa palai tos lumaku sakitu jauhna disampakeun cai duwegan nu gahar amis matak seger kana badan. Atuh teu mikir panjang deui kalacat manehna teh naek kana tangkal kalapa nu aya di buruan imahna maksudna mah meureunan rek ngaladuwegan. Nah atuh kakarek oge manehna nepi ka puncakna keur gupai-gapai milih duwegan. Ana beretek teh juragan lurah tumpak kuda ngimbarkeun yen rombongan tamu agung sakedeung deui bakal sarumping. Sakur nu haladir kabeh kudu cari ngogo muka dudukuy sarta ulah poho kudu acong-acongan nyarembah minangka panghormatan. Itu ja baheula mah kamenak teh palawargi kenging danga ngagengsor. Atuh sakur nu nganyarahokeun yen mangsal hapi harita keur aya di luhur tangkal kalapa kabeh tinggorowok nitah turun. Ari juragan lurah barang mireung aya jelema di luhur teh atuh teu kira-kira ambekeunana manehna hohoak bari tutunjuk nitah turun panonna mani burial buncelik asa gemes nu lain lumayan.
dianggapna jelema luka kelanyap campla kamena. Keur kitu burudul aleutan teh geus tembong tarumpa kuda diiring ku nu laleumpang atuh mangsal hapi teh siga nu sawan kuya teu bisa turun keur mah geumpeur ku nu ting corowok nyarekan katambah ngarasa risi jeung sieun ku aleutan menak-menak. Manehna jadi ngayek-yek we di luhur, untung teu ragrag oge. Tapi teu burung we teng namah bocor ngawer-wer mapai-mapai tangkal kalapa. Ngompolan maneh bala warginya. Lar rombongan tamu ngaliwat. Nu ngarob-rob dukdek cari ngogo bariting aracong nyarembah. Iwal timangsal hapi nu sawan kuya nangkod keneh na tangkal kalapa kawas hap-hap nempok kahandap bari ngadeg-deg. Lamun juragan lurah teu boga kalakuan pat-pat gulipat ngajilat pantat moal aya kajadian naon harita teh. Tapi teu kitu juragan lurah unjukan ka juragan camat atuh juragan camat teh ka Cidabenduna. Bari tutunjuk teh teteh nyirag nitah turun ka mangsal hapi. Rombongan kandeg kuno awong-awongan di tukang bari iji gimbrang lir dur sasana Weurgadung tereleng kahareupeun pangagung ngarempoy nyembah ngalaporkeun yen aya jelema campela kamenak ngaluhuran ka papayung nagara ngadon lalajo dina luhur tangkal kalapa. Kakara oge clemang salah hapi teh nincak taneuh. Rombongan menak-menak ngaronom tudu mangsal hapi menang ganjaran pada nyepak pada najong pada nyabok sakitu acong-acongan bari ampunan teh nu mirosea pala wargi maklum kabeh oge pada hayang boga jasa kadunungan pugu sarua pada tukang ngajilat pantat malar gancang naik pangkat unggah darajat. Atuh kanjeng asisten tuan residen jadi asa kagugu ku polah menak-menak nu sakitu satyana. Kontan anjeunna oge kedal sabda nu teu bisa dibantah deui yen eta jelema anu campela ka menak teh kudu diberok atawa dibuinya. Poe harita keneh kudu dibawa ka Garut ditutup di pangbuian. Pamirsa sadayana, kalawan teu ngangkekeun deui harita keneh digusur tah mangsal hapi teh. Kalawan teu ngalaman pamariksaan heula cukup mangsal hapi teh didakwa ngunghak campela kamenak adigung-adiguna lengis ka pangagung sarta langsung digebruskeun ka pangberokan. Heuleut saminggu titas kajadian harita kurunyung babah gondok nu noko di Nangkapait datang ka imah mangsal hapi di jejeran kulurah jeung tua kampung nu maksudna mere beja ka Asmita yen tanah bobogaan mangsal hapi teh kabeh dibes lah dijabel lantaran boga hutang cenah ka babah gondok. Babah gondok teh meureun urang Cinana harita mah nya bala wargi. Hayah nu soarar itu nih. Atuh geus teu bisa majar kumaha. Ngadenge putusan juragan lurah kitu teh Asmita ngan saukur narik napas panjang rumahu bari cari nakdak Cimata. Komo inung namah meni gegerelengan bari ngading diut ceurik sarta sabulan ti harita terus bae maot kaleleban ka nyenyerian ku salakina jeung raja kaya nu tara leungeus. Lamun aya keneh abah mah meureun hirup urang teh moal susah-susah teh kieu. Kebon rumah moal nepikeun ka ragrag leungeun batur. Asmita satengah humandeuar sanggeus eling tina lamunanana. Nah ka mana atuh abah teh dialihkeunana Kang? Nyi Esi nanya ka salakina. Teuing atuh Esi. Da ditanyakeun oge ka juragan sipir cenah abah teh geus dipindahkeun ka tempat sejen. Teu disebutkeun ka mana-mana nama. Dilelekan oge manehna mah kalah ka ngambek ka Akang. Juragan lurah ku teuing-teuingeun deui. Duh, Mama tosirna ti alam pana. Tingali ieu mah abdi abah diberok kalawan tekan tenan dosana. Kebon sareng sawah anjeunna lapur aya nu ngarampas mah. Asmita poho di kalalakian. Manehna meungpeukan beungeutna kedua leungeunna bari sumegruk ceurik kawas nu kanyanyerian. Kitu deui Nyi Esih kabawakeun duanana pada ngumbar Cipanon.
Pamiarsa sadayana, sanajan panghasilanana teu sabaraha, Asmita nikreuh gawe nu memang pacabakanana nu geus ngabaku ngareng di suku gunung Talaga Bodas. Geus teu mikiran jauh nama pai jalan utarahal, nanjak mudun satengah totorobosan, sok dapon pangabutuhna sapopoe bisa kecumponan, najan jauh kana nyugemakeun oge. Tapi pikeun Asmita mah teu teuing jadi pikiran, hese capek teu dijieun hate, buburu ripuh teu dijieun ewu, komo ayeuna mikirkeun nu jadi pamajikan anu keur bureuyeng bulan alaeun, manehna kudu nyadiaan naon-naon anu diperlukeun di mana jabang bayi nitih wanci datang mangsana gumelar ka alam dunia. Atau dina geus brol nasi utun inji medal ulah nepi ka ngaranapan katunggaraan deui saperti waktu si cikal. Gubragna ka alam dunia teh ngan sakadar ngabeung berat beteung indung, tapi teu bisa tumerus bisa cumarita di alam pana lantaran kaburu kapegat ku ajal. Poe keneh pisan Asmita geus mudun ti lemur bari nanggung areng, sakali ieu mah initna teh teu bari teu woleh dikukuntit ku karisi, dipupuntang ka hariwang lantaran ti peuting keneh pamajikanana geus pupuringisan siga nu rek ngajuru. Tadi nama poe eta teh moal indit tapi ari rasku pangabutuhna mangkaning di imah geus teu bogana naon, atuh kapaksa berat-berat oge indit ngan talatah we ka indung beurang mihapekeun pamajikanana. Nepi ka nangka pait, teluak liuk deui, terus bae maneh nangenca maksudna dek terus ka Cihuni, da dijual didinya masok murah pisan. Komo mun dijualna ka si Babah Gondok, wah nya murah teh, dicalikong deui timbanganana. Nah atuh dak dumadak si Babah Gondok teh keur ngajajanteng we hareupeun tokona. Red ka Asmita nu keur noyod nanggung karanjang areng, anak gorowok teh ngageroan. Hayya, Asmita alek liwawa ka mana aleng teh ha? Babah Gondok nanya ka Asmita bari nyampeurkeun. Teh ka Cihuni babah, ugu aya nu mesen. Walon Asmita noyod. Hayya, mangke lanan atuh mangke Asmita. Walenti lah liliwe jualna yauh kait kalitu mah oi. Dijual di dia masuk murah. Ala dasal si akang mane teu ngalti beda saeutik mah atuh teu naon-naon. Ka Cihuni mah yauh geus we lilio. Babeh Gondok setengah ngolo ngomong Sundana cadel pisan, bubuhan sengke, kurang-kurang nama matak teu kaharti. Asmita ngahuleng. Memang nya aya benerna oge omongan si babah teh, lamun dijual ka Cihuni najan aya bati meusan, tapi da bener jauh nama matak ripu. Tapi ari dijual ke si Babah Gondok, jabati murah teh sok dilicikan timbanganana curang dina ngilona. Da eta babah masuk licik dinimbangna teh. Asmita terus terang. Allah Asmita meni adi omon eta masalah mane atuh wongana we alangna sok diwasahang heula ku cai nya jadi weula atuh hayya hehehe mande oge ngalicikang cek si Babah Gondok bari nyerenge. Asmita teu ngomong deui, manehna oge rumasa sok ngabanjur arengna ku cai ambeh namahan berat, atuh regeuyeng bae daganganana ditanggung supaya ditimbang, ongkoh manehna inget ke pamajikanana bisi kaburu ngajuru. Sanggeus narima ladang areng bari manggul rancatan, barang manehna malik deui balik kabeneran jol teh juragan lurah ti Panto. Teu dihaja eta masirahna ka Badug ku rancatan nu dipanggul ku Asmita. Nah atuh anak gorowok teh juragan lurah ngamek, pajar teh cenah neungeul ku rancatan, sakitu disebutkeun teu terang bakal aya nu asup bari ampun-ampunan, tapi teu burung Asmita teh teu meunang ampun, dicabok jeung ditajong bobokongna meuni sababaraha kali. Nah sia teh atuh Asmita
teneule ka aing ha geus pugu papasiang nguhak Campelaka Pangagung kamenang ayeuna sia deui hayang dibuih ha Sanes dihaja juragan. Sumpah teu katinggal ku abdi teh. Neda pangapunten bae atuh. Asmita meuni popoyong kodan sieuneun ditajong deui. Hapunten podol seros ya. Siang ngunghak Campelaka pamarentah ha. Kituna teh bari hapek beungeut na teh dicabok atuh Asmita meuni ngabangkieung. Puguh teu nyana bakal ditambahan deui. Asmita mundur bari pupuringisan tapi juragan lurah kalah beuki nafsu. Barang deuk najong deui teh kabeneran manehna nincak selang atuh barang hiuk teh sukuna nu katuhu rek najong ngadon ngait kana selang suku tukangna kabawa teu ampun deui. Blak bae nang karak bengkang nepikeun ka sirahna ninggang kana jojodog. Sabot kitu Asmita mah leos bae indit sok sieun juragan lurah nafsu deui. Barang hudang teh Asmita geus kaluar manten atuh teu wudu juragan lurah teh ka cidaamekna. Eukeur mah memang ka Asmita teh cua lumeh tadina aya pasal. Tadina mah Asmita teh rek disusul tapi si babah gondok geuwat ngupahan ka juragan lurah. Atuh harita mah teu katutuluyan ongkohna ngarasa era ku polhana sorangan dari hatena mah ngaku yen Asmita teh teu boga salah. Pamirsa sadayana, sanggeus Asmita balanja keperluan sapopoe manehna gura-giru bali ka imahna tapi ka pamajikanana mah teu bebeja yen tas aya kajadian kitu teh. Da pamikirna mah bisi namahan rentag ka pamajikanana nu harita keur bubureuyeungan sasat bulan alaeun pisan. Can karasa deui sih Asmita nanya bari sok nunda meunangna balanja dina palupu. Teu acan Kang. Da ceuk mah inot oge cenah lila kene. Walon Nyi Esih bari melong kana balanjaan salakina. Cenah ceuk Esih geus 8 bulan. Ngoti peuting keneh geuning geus pupuringisan bae. Nya kerok ngitungna meureun Kang. Ngan ieu usik nama asa beuki kerep jeung motan nepikeun ka mata linu. Nyi Esih bari ngusapan beuteungna. Kawasana mah lalaki deui meureun. Da basa keur ngandung si Ujang mah teu matak palalaur kieu. Geuning teu lila Kang. Asa terehna keur dagang teh. Ada teu ke Cihuni dijual ka si babah gono. Maksudna teh supaya gancang. Cenah sok murah jeung nimbangna tara bener. Nyakeun bae da. Nu handapna mah kapan meunang ngabanyur. Ongko mah melang deui ka Esih teh. Disangka mah geus brol we. Ceuk Asmita bari neuteuk beuteung pamajikanana nu geus mendeyang berat ka hareup. Mitra kaum dangu sakali mangsa pasosore Asmita geus aya di saungna keur ngareureuhkeun ka cape. Manehna ngarenghap narik napas panjang sabab pagawean geus beres malah geus ngelun haseupna ka luhur. Koloyong manehna kanu rada negla geek diuk dina batu nyawang kalebak nyeung mayak pakna pasawahan. Suhunan imah rentul gugumplukan mangrupa lemur-lemur patarenggang. Red kajauhna tembong mayak pak bodas lengkobna situ bagendit. Surungkuy tina sela-sela ngalemuna pasawahan aya nu ngebul-ngebul maju. Sing horeng teh kareta api ti Cibatu kagarutkeun sorana mah teu kadenge meueus-meueus acan. Red Asmita kana panon poe nu keur nyumput di satukangeun mega hideung nu sakedeung deui oge mulubus ka satukangeun gunung. Balieur red kana mega-mega nu tadina nyacas bodas ayeuna mah geus salin rupa jadi semu-semu waluku. Ngaruntuy pasurung-surung patepung pairing-iring nyered ka tebeh kaler nyerele kasered ku angin. Red deui panona ka tebeh kulon nyawang ka kota Garut teu kajeung ngan ukur bisa dipaparah lebah-lebahna puguh kahalangan ku pasir-pasir nu pating jarumpluk. Di ditu bapak aing diberokna teh di pangbuian di kota.
Tapi nah atuh teu dibejakeun ka mana-manana. Nepi ka ayeuna geus aya kana 5 tahun. Moal kitu geus maot abah teh ku panyiksa. Mana teu diterangkeun oge ka aing. Cek gerentes hatena Asmita bari teu karasa cipanona geus nyurudjud anu terus disusut ku sarungna anu geus belel. Lurah deui meuni teung-teuingeun, kitu-kitu bae meuni kudu dilaporkeun. Hayang kapake meureun atawa hayang dijieun camat sugan. Tanah deui bet dijabel, memang nya da abah teh boga hutang. Tapi da teu gede-gede teuing. Pirani nganyuk kentang bibiniheun atawa nganjuk uyah tarasi moal pikeun ka raratusan atuh. Moal kitu ieu teh gawe curang nasi babah. Egsa kongkol jeung si lurah. Sepugu abah mah raratanana eta deui ka aing oge. Lurah teh meuni kacida siga pisan geuleuhna. Nah naon atuh nu jadi dosana aing ka lurah teh. Tadi oge lain teu wani ngalawan dicabok ditajong teh. Tapi mun aing nepi ka ngalaman gelut atawa nepikeun ka ngarugahala lurah. Meureun aing teh nasibna moal beda ti si abah. Cacak mun si Esih keur teu gede beuteung mah. Mah engke we, kumabehna ari dihina-hina teuing mah. Kitu ceuk gerentesna hate Asmita nu diuk bari ngalamun dina luhureun batu. Sabot keur kitu, korosak sadaya nu leumpang tukangeunana. Ari dilieuk teh sing horeng unan babaturan salemurna nu harita oge keur ngarengan pernah namah rada anggang. Ni anteng ngalamun teh Kang Tata, cek si unan bari milu diuk. Pugu keur nyawang pemandangan alam ni sakieu waasna. Tembal Asmita bari ngareret sakolebat ku juru panon. Leuheung akang mah make bisa keneh nengetan kawaasna alam. Kuring mah boro-boro mikiran kasusah oge geus sakieu asa sundekna hirup teh. Ceuk unan bari panonna melong ka jauhna. Susah oge moal cara kuring unan mah. Bon boga, uma boga atau balong aya, bari kuring coba. Barang nungan sakitu-kituna teh kapan dijabel ku deungeun. Jaba nasib abah teu puguh pikiraneunana di. Leungit teu puguh ngilesna, mau teu puguh kuburanana. Eta teh pansanyana. Asmita nyarita semunga geuri, tapi teu daekeun ari nyaritakeun tadi tas disiksa ku lurah mah. Nya na kumaha eta teh Kang? Nah teu ditanya kanu jagana. Ditanyakeun mah atuh ditanyakeun eta oge. Ini bosen. Tapi tinimang mereka terangan makalah ka ngamek tah si sipir pika sebeleun teh. Bangsa urang sipirna teh Kang. Ya bangsa tuan pugu. Keur kulit beureum mata bulau teh irungna oge bengkung kawas sedoran bacul. Ti buuk teu beda we ti bulu jagong. Eta ku akang teh ditanyakeun ka juragan lurah. Sugan we nyahoeun. Alah sarua kalakah nyarekan ke lak-lak dasar. Pajarkeun teh. Nah dewek teh purah jaga pangberokan gitu. Pugunan euy. Jalma leutik mah eueuh pisan hargana. Mun keur suwe teh sok tara kapalang suwe. Keur mah bapa cilaka bobogaan ngan sakitu-kituna teh. Ayo dijabel ku deungeun. Da kakeueum ku hutang. Laina sabaraha cenah hutang mang salapi teh Kang? Eta teu pugu, kuring teu ngarti. Ngan lamun neuleuh surat kwitansi nu dijempulan ku abah mah memang aya ratusna hutang teh. Tapi urut naon atuh meni loba-loba teuing asa teu kaharti pisan. Wah, boe eta mah jijieunnan Kang. Unan bangun asa-asana keur nyaritana teh. Da aya saksina juragan lurah. Walon Asmita bari huntuna ngadadak kekerot kawas nunahan ka ambek. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Insyaallah urang lajengkeun nya kana bagian anu kadua. Sakitu anu kapihatur mugi asing tiasa ngahibur bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanyuang siang urang teuneun heula dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.